Gosur lah. Ya ngerasakeun ya. Gosur lah. Aduh bapak. Aduh pakai jenggosan segala terus kan atuh bapak. Aduh. Aduh kan main teh daun aku kayak tuh kayak bur. Halo, selamat waya gini. Hari ini Cik Idar ada perjalanan ke Naringul ya. Naringul Garut. Mudah-mudahan tidak terlambat. Walaupun hari ini sebetulnya sudah sore. Biasanya apalagi dalam keadaan seperti ini masih suasana new normal ya. Takutnya udah selesai ini acaranya, tapi kita cobalah ya, mudah-mudahan acaranya masih berlangsung, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk tampil. Kita memilihkan aja saudara, memilihkan aja tuh apa masih belum selesai gitu maksudnya. Kalau udah selesai, waduh ini mah ya apalagi gimana tuhnya, aduh jadi pada bingung ya teh. Bingungnya karena kita kan diundangnya jam 12 siang, sekarang udah lewat dari jam 4 nih, masih di perjalanan. Mudah-mudahan terjadi nanaon Cida teu diamakan kudu hajat gitunya. Jauh-jauh ini perjalanan dari Jakarta langsung ke Naringul Garut, di Garut gitu tuh ya, di Garut Naringul namanya, Naringul. Oke, kita ketemu di lokasi. Ya, baik, kita sudah sampai di desa Naringul ini ya. Kita mau langsung ke tempatnya yang punya hajat ya. Oke, mudah-mudahan kita nggak ini, ceritanya kita ada keterlambatan barusan. Aduh, iya, mudah-mudahan masih ada kesempatan. Ibu, kunaon ieu teh dicanakan kieu? Turun atau serengse? Hah? Serengse? Terus beres? Loh. Kela, ieu kumaha dicanakan kieu? Abdi bade kanu hajat itu, Bu. Hajat di mana? Nya di dieu atosan. Lah. Kok nah atosannya? Kela. Ieu caurna nu hajat atosan. Atosan, acan. Tosan. Kela bade narosan sakedik. Mun. Atosan tu acan. Tosan aja. Tapi atosan ieu teh. Abi bade ka ditu heula nya. Katanya sih udah selesai, tapi orang cobaan we nya. Teteh. Ke heula, ieu naon tos dicanakan kieu? Atosan. Atosan. Marisa sama Julnya udah mau bulan madu. Ke sana ke Cipanas ya. Makasih. Tapi tetep abi kudu ka ditu heula ieu. Mau apa? Soalna bisi bohong atasannya heula. Aduh, kumaha ieu? Wah, katinggalin nama bener geus diberesan. Kumaha itu nya? Tapi cobaan ka jero heula geura ieu. Cik sugan we atunya ning ka jero lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun. Panganten bade ka panganten. Sareng bade ka nu kagungan hajat teh. Punten wilujeng nih. Ibu hajat. Nuhun. Punten abi rada telat. Sami-sami. Abi kada calik di mana ieu? Mangga gitu. Ulan? Kade di dia ieu kitu ka sini Nuhun. ka palidikan nya. Mangga calik we. Bios atuh. Calik silakan. Ya calik ieu sana bade ka dieu. Paling mana sih paling itu paling dia.
Asok adi dia saling tadi geus ka dieu duh. Ieu teh kieu abi teh punten rada telat ibunya. Sumping ka dieuna teh. Da kumaha geuning rada macet. Mohon. Ieu Pak mana Pak Hajat? Oh Pak Hajat. Oh, Abdi Pak Hajat. ieu kumaha Tapi teh, da- Pak? kumaha Kadi da atuh Pak, kadi sakeda Pak. Abi teh rada Mohon. telat sumping teh hapunten. Mohon. Upami ibu diulam kusahanya. Apaan abi terus perjanjian diulang tuh kagungan hajat. Ah, henteu da. Diulang atas kontrak sareng Terang abi. sadayana kita anu ngulem. Ih, sareng abi. Teu aya nanaon pan abi teh. Maksa teh bade ka panggung, bade hiburan ieu teh. Ai bapak. Per itu nang tos di panggungna tos diberesan. Abi kunaon ieu tebi-tebi ka dieu. Alamatna jelas di dieu. Oh, Ieu sana. pan neng saha panganten sok namina? Tuh, Siti Nura Peslia. Neng saha namina soba? Siti Nur Alia. Siti tuh. Sarana sih sana Siti. Siti Nurul Lesri. Sarana. Sarang apa panganten pambeget nanti namanya? Robi Darwis. Tuh Robi Darwis bener. Sarana sih. Robi Daris mah pemain bola. Abi teu tiasa kitu wae ieu abi terus tanda tangan terus tekan kontrak abdi bawa dinten ayeuna abi kedang ngahibur di dia. Oh, da. Sedangkan panggungna teu aya di ieu Tah, terus eta tos dibubarkeun, tos diberesan deui. teu tiasa kitu abdi kena diayakeun deui ieu mah. Bu Hajat mana Bu Hajat? Bu Hajat mana Bu Hajat? Ieu kedatangan lain lah ieu. Bu Hajat sana ka dia tuh. Cobi mana? Buka. Ibu ieu Bu Hajat. Kadi Bu Hajat. Aduh kedah tanggal walar lain adu-adu abi mah. Sanes adu-adu kedah tanggal walar ieu Pak Hajat ibu Hajat ieu kedah tanggal walar. Kang wararnya. Ari nu perjanjian kontrak sareng abdi saha ibu sanes? Sahanya mama gitu tadi tuh. Telepon ke abi terus perjanjian kedah sumping ka dieu. Mohon. Ka jari jum. Atuh hapunten ampun suhun. Teu aya hapunten nu kasuhun ieu kumaha Kedahna ieu. kumaha atuh. Ieu kalmur jari jum. Alamat wae tos benten. Aduh ieu Janten dan atuh da di dia saha nu ngondang da teh nu ngondang. aya nu ngulem. Teu aya teh nu ngondang. Aya, aduh. Teh nu ngulem teh. Kumaha? Ya saya we atuh ka dia jadi tepang. Sana saya teh saha? Sok kadi sok. Abi mau nyarek ka dieu. Sok. Abi warginaan gaduh. Jarepna ka ditu. Oh, sok atuh. Sok. Di sana ieu. Neng Eka Wargina. Wargina. Janten alon. Neng nu nelpon abi sanes. Ah, duka abi terang namina. Nonton waktu tiasa duka. Nu nelpon ka abi saha ieu? Teu aya nu ngulem. Teu aya nu Nah, ngulem. neng make jeung juru ngamak sagala ka abi make jeung. Guys, kambak abi teh. Kang. Hati ku geugeuh tapi Kang, teh. ieu kaman ieu sana teh keluar. Sana keluar. Maksa kitu masuk sana. Abi kudu hiburan di dieu. Sana sok sana. Iya, abi sana. Abi kudu ngahibur di dieu sedengkeun di dieu Hari teh aya ieu panggung tos teh. teh aya panganan. Ieu mah maksa ieu mah kesen sana. Keluarkan Pak, gusur Pak, gusur. Gusur Pak, gusur. Ari bu naon? Gusur Pak. Paksa Pak, gusur tarik Pak. Tuman teuing Pak. Paksa Pak. Terus keluarkan Pak. Terus. Tuh, sok adik tadi bercamparat. Nah, abdi dari dipaksa abdi ditah balik. Kumaha kagak geolah lah di dia. Lain ngageong, abdi teh pan ngahaja datang ka dieu teh. Ya, terus kumaha? Teh kahibur di dieu. Ya, kan gak hibur atau kan joget dia. Lain urusan ngahibur jeung ngahiburanana ieu kumaha ieu bayaran ka abi ieu. Aduh, nah kumaha? Aduh, keheula ieu ketuting. Segala mah. Aan panganten nu nelpon ka abinya. Nomorna sabaraha? Nya nu kamari aya nu nelpon namina. Saha? Tadi Robi Darwis. Lain ganti deui bieu mah. Gering Martin. Garing Martin. Aduh. Eh, Iya abdi bayaran ieu geus kontrak ieu kumaha? Eh. Masa bayar kan? Telepon. Heuh nelpon ieu teh kumaha ieu? Urang jauh-jauh di Jakarta sok datang ka dieu. Saha Bayar. telepon? atuh ka Bandung atuh lah ka dieu. Ah, da ieu jelas ieu nu hajatna teh, ieu pangantenna ge ieu. Kumaha ieu abi ieu? Bayar. Bayar. Saha rek bayar? Gusur lah. Ah, mau Ya ngarasakeun ieu.
Gusur lah. Aduh bapak, aduh bapak. Aduh keceplosan segala terus kan atuh bapak. Aduh. Aduh atuh aduh. Sok usir ayo mah usir dibayar. Kita apa teu ngulon. Sok ayo. Usir. Raja kumaha teu dibayar teu ngulon. Kumaha ya teh? Abi kan rek kahibur atuh ya teh. Abi rek kahibur. Aduh kan bae teh dihona kok